Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak. Kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dina dinten ayeuna urang sarerea bakal diajar ngeunaan kalimah sifat. Kalimah sifat nyaeta kalimah anu teu ngandung kecap pagawean. Kalimat sifat adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Caritaan dina kalimah sifat mangrupa kecap sifat atawa nuduhkeun kaayaan jejerna. Predikat pada kalimat sifat merupakan kata sifat atau yang menunjukkan keadaan yang. Jadi, kalimat sifat adalah kalimat yang predikatnya menunjukkan kata sifat atau yang menunjukkan keadaan subjeknya. Contohna nyaeta sawahna subur. Sawahnya subur. Sawahna di sini menjadi jejer atau subjek. Kemudian subur menjadi caritaan atau predikat. Kata subur di dalam kalimat ini menjadi kalimat sifat karena subur di sini menjelaskan keadaan sawah bahwasanya sawah tersebut subur. Contoh nu kadua nyaeta langitna endah pisan. Endah di sini menjadi caritaan atau menjadi predikat untuk kata langit. Langit di sini menjadi subjek. Jadi, kata endah menjelaskan keadaan langit yang sangat indah. Tugas dina minggu ayeuna nyaeta sangkan leuwih nyangkem kalimah sifat prak jieun ku hideup kalimah-kalimah tina kecap-kecap nu disadiakeun. Untuk lebih memahami tentang kalimah sifat, ayo kita buat contoh kalimat-kalimat dari kata-kata yang sudah tersedia di bawah ini. Kecap nu pertama nyaeta endah, artina indah. Nu kadua asri, artina cantik. Nu katilu hejo ngemploh, artina sangat hijau. Kemudian ada kata saat yang artinya surut. Kemudian kata luhur yang artinya tinggi. Tugas membuat contoh kalimat dari kata-kata yang telah tersedia ini ditulis di buku tulis masing-masing ya Kak. Kemudian kirimkan tugas via Google Classroom. Dan terakhir pengumpulan pada hari Kamis 18 Maret 2021. Jangan lupa ya Kak. Semangat! Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.